Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina ya Allah ya Rabbana. Sadayana salawatan. Mugi Gusti memberkahkan ieu kampung. Mugi Gusti ngajembarkeun rezeki, ngalungsirkeun kesehatan, melancarkan segala urusan di warga masyarakat jamaah. Sadayana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa ya Allah mudah-mudahan anu tos maoskeun sholawat sifa anu gaduh panyawat sing sarehat, anu gaduh emutan seueur sing aya jalan keluar, anu gaduh masalah sing aya solusina, anu gaduh hutang sing aya jang mayarna, anu icalan sing laris icalanana, anu tani sing jembar tanina, anu bisnis sing hasil bisnisna. Tur mugia ieu kampung Cicariang Desa Giri Mukti sing diberkahkeun ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Angkat panangan sadaya pereumkeun soca seperti pereumna hayam sapanjang maoskeun la ilaha illallah panjatkeun doa ka hoyong urang sadaya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
sarehat sadayana daramang alhamdulillah. Mudah-mudahan sadayana nu tolab ilmu sing jembar rezeki, mudah-mudahan nu tolab ilmu sing bersih tina dosa, ijabah doana, soleh-solehah turunanana ya Allah ya Rabbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul adzim al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma barik lana fi rajaban wa sa'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaban wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaban wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngartos hartosna doa nu nembe. Allahumma barik lana. Ngartos aja. Paling itu ngartos. Ibu-ibu nu tiasa ngartoskeun 100.000. Kapayun. Allahumma barik lana fi rajaban wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil masuk ngana domkeun eta tara masuk tara tiap pangaosan hartosna naon paingan ngadoa mah ngadoa diijabah teu. Fakuluman bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun sing sajalma ibadah jeung ilmuna
sangka amalna ditolak teu diterima ku Gusti Allah turung tung tung tung. Dibawa gelok mah hapus langsung kena kuncina. Bawa ngaji mah ya. Allahumma ya Allah barik lana berkahkeun abdi sadaya. Dengekeun ku jebar. Bukakeun saeutik bukakeun. Allahumma ya Allah barik lana berkahkeun abdi sadaya. Berkahkeun abdi ya Allah fi rojaba fi di jero rojaba bulan rojab. Wa lain si wa ari wa teh jeung wa jeung atawa dan Sa'bana jeung bulan Sa'ban wa baligna jeung dugikeun abdi sadaya fi Ramadan Ramadana kana bulan Ramadan wa hasil jeung hasilkeun pamaksadan ibadah abdi. Ibadah naon? Ibadah puasa maksudna mah ulah tika godin. Aya nu sok godin di dieu. Lamun buka puasa jam berapa? Jam 6 atau setengah 7 aya nama. Buka we jam 8 isuk. Tah eta teh ngaranna manggodin. Apa? Jadi bisi. Tapi aing percayalah orang dia mau moal bisi tiba-tiba ayah lalaki atau bapak-bapak buka puasa jam 8 isuk berarti ganti ngaranna mang. Setuju? Atau tiba-tiba bulan Ramadan awewe temena jadi 2 kali sebulan panggelo awewe bulan biasa mah mena teh 3 poe head nah bulan puasa mah teh ditanya teh cek geuning teh saum ajengan keur head ajengan teh percaya pariksa we sugan gelos. Berarti lamun aya awewe anu mendei dina bulan puasa ngaranan nyai. Sepakat ya. Ngaji di Cicariang mah geus teu kudu di pepatahan salat. Pan ari Isra Mi'raj mah ngulang tahunkeun salat. Ngulang tahunkeun parentah. Lamun muludan ngulang tahunkeun hari lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi Rajaban mah ngulang tahunkeun parentah salat. Di dieu mah rek kumaha pepatahan. Magrib tadi uing ngilu sholat ini 60 orang lain ngawadul lain iya ustadna berhasil jamaah terretem teuing peda hari kerajaban tenyaho palabadinya nama ngan husnudon cek iya mah bersangka baik gening ya Allah meni asa Jumatan ngantak tadi teh Gusti ngagung pas sapanjang sholat teh magrib biimamanku Kang Ustad saha tadi teh Kang Ardi Ustad Ardi Hardi beda seetik lah Ustad Letik atupankeun wae nya mana saking ku gede teh kadeula eta letik-letik cabai rawit nih mamana aing genaheun tempokeun keur salat didengekeun ya Allah ya Karim Aijo Isa bener teu eleh letik Ustad Sunar ya biji nah jadi Ustad teh di dieu mah lalemeh padahal mah jadi Ustad mah kuluna ge gede apaan lamun tahlil meunang jom Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pan gitu dilalagakeun ku barudak teh
Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah menang berkat hanya kal eusina saeutik eusina bea ku ustad di Cibadak. Aing lamun tahlil da teu dibere 5 mah mugan teu balik teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan Kang Hardi, Kang Sunaria, Kang Carik, da ieu mah Carik ke ustad, Kang Lili, Kang Oban, Kang Robi, para ajengan, para guru nu aya Cariang, Cikareo jeung sekitar Negeri Mukti sing panjang yuswa. Amin. Angkat kokodna i amin teh. Sing panjang yuswa. Sing ditambih-tambih berkah rezeki, ditambih-tambih berkah kulawarga, ditambih-tambih berkah tanina, ditambih-tambih berkah dagangna, ditambih-tambih berkah bisnisna, ditarambihan deui istrina. Iya mereka hatur nuhun sami-sami nggak sah. Jamaah rahimakumullah. Subhanalladzi maha suci Gusti Allah asra anu geus ngalempangkeun bi abdihi kalayan hambana lailam dina hiji peuting minal masjidil haram ti masjidil haram ilal masjidil aqsa ka masjidil aqsa barokna anu geus diberkahkeun sakurilingna linuriyahu ngus dibere-bere cahaya ku Gusti Allah barokah teh eueuh perjalanan Isra anu teu indah barokna haulahu linuriyahu min ayatina eta geus diterangkeun tina tanda-tanda kebesaran kami innahu sanyanya kami samiul basir maha ngadangu maha uni. Jadi peringatan Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj. Dua kata. Hartosna uninga. Isra naon? Lempang dilempangkeun. Hayong naros, lempang dilempangkeun. Coba cek. Ieu urang ngaji tauhid ye. Ulah ngabodor wae kayak gampang ngabodor wae. Lempang dilempangkeun. Lempang cenah kuku. Lempang dilempangkeun. Dilempangkeun. Indit diinditkeun. Beda teh indit jeung diinditkeun. Ari indit ari diinditkeun berarti dibere sarana prasa. Contoh kieu. Pasunaria bade ka Gunung Batu. Lamun pasunaria lempang ka Gunung Batu hayang tepi 10 menit dugi moal lamun lempang. Lamun diinditkeun ku camat ceuk camat jemput Ustad Sunaria. Datangkeun ka Gunung Batu make ambulan kumplit jeung uwiu. Pan ameh teu macet. Make ambulan dikawal ku polisi kecepatan 120 km per jam tapi mual 10 menit mual jalanna butut eta tadi uing ceu memeh Cinangka palebah Cinangka gitu aing geus persiapan tuh mau mobil nu gede aing mobil leutik mah teh heula gedak dor balik teh toongan sieun kap mesin sieun dop oli bocor tadi mau main balap ciret pas nanjak di Cinangka baru ayat touring nu ngaheujeun didinya atuh mobil debek langsung cok lagi teh tapi ayeuna mah jalan ka dieu teh Allahu Akbar kuat karena awak nyeri. Mudah-mudahan cek Pak Carik tadi laporan Pak Kiai tahun ayeuna doakeun hoyong di aspal amin ya Allah ya Robbal ameh orang dia teu sukuna rorombeheun wae rorombeheun teh lain ku akibatna naon eta teh nincak jalan goreng batu karena suku jadi beulah rorombeheun leres teh ceuk da lamun di aspal mah moal atuh ngan iman tuh ke sawah wae mah nya beulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Baginda Rasul lain berangkat tapi diberangkat, lain indit tapi diindit. Kurang hiji-hiji Isra heula. Jadi kudu yakin ece akang lamun baginda Rasul indit sorangan di Masjidil Haram nu aya di kota Mekah ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina, tepina pasti 2,5 bulan lewat naik onta. Tapi ia diberangkatkan ku Gusti Allah, diperjalankan ku Gusti Allah, dilempangkan ku Gusti Allah, bisa tepi dina waktu 3 jam. Kunaon bisa gitu? Ku Gusti Allah dikirimkan ambulan surga. Nyatana nu ngaranna barkun. Uiu-uiuna cahaya anu kokolebatan. Sebab naon ngantak di ngaranan barkun ge buruk, nyatana menyambarna eta hewan surga teh seperti cenah halilintar anu menyambar, sehingga sakali ngajleng eta buruk mangka satungtung deuleu tepina eta barkun. Masya Allah ya, lamun urang boga nu kitu bah luar biasa. Sehingga cenah baginda Rasul di kota Mekah, di Masjidil Haram, ti mimiti dibelah tina tunggekna, dina kita baina marojad diuningakeun bahwa cenah baginda Rasul dibelah tina tunggekna tepikakeun bujalna, dikaluarkeun hatena, dibersihan tina rega duniana, diabuskeun sajabading ilmu jeung hilim, ilmu jeung pengetahuan anu mua mungkin urang bisa, nu mua mungkin urang nyao. Ngantak ieu ece bisa ningali leres, ece tiasa ningali teu katempo teu abdi, katempo. Coba pangnempokeun di Gunung Batu aya sabar urang nu keur lempang di jalan, tiasa ningali teu? Henteu. Sebab paningali urang terbatas, betul. Tapi baginda Rasul mual terbatas, lamun cek Gusti Allah bisa nempuhin eta baginda tembus, mangka baginda Rasul ngariwayatkeun di akhir zaman negeri gajah Palestina bakal diserang ku kaum Yahudi jeung Nasrani, berkumpul nyerang gajah tapi teu eleh-eleh. Kenyataan ayeuna diserang ku Jerman, ku Perancis, ku Itali, ku Inggris, ku Amerika, ku Israel. Eta Palestina negeri leutik kalakah ancur anu nyerangna. Ieu geus diriwayatkeun beribu-ribu tahun anu tukang. Berarti baginda Rasul bisa nganclong ke masa hareup. Sebab naon? Izin ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari urang mah nyanyahwanan kalakuan lolobana Mbah Dukun. Nah gitu ya. Kela Berem kosoh anjeun teh ngantak batuk oge di jailan ku tatangga, atuh suudon ka tatangga nak mulai mikir tatangga aing nu mana ye, ciri-cirina kulitna hideung, 10 urang nu kulit hideung dicamrutan ku manehna gara-gara petunjuk dukun. Mbah nu kulit hideung teh pan aya 10, kela nu buukna rada galing. Eta kalakuan teu cerik gitu. Lamun rek ngabejakeun mah langsung teh the point, ngaranna teh si Kokom, orang Cicariang hiji, imahna cetna hejo, eta jago. Betul tidak? Ulah sok mere teka-teki silang lieur. Laras ngantak sok dongkap jamaah ka uing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawa cai. Ih, geus dipicieun aya deui. Aing teh amak kana aku teh. Ai cai nama beuki da non menang nyen ti Cicurug merekna tuh ngecoplokeun, sebab ieu teh naon pendukung Zionis Israel anu dijieun ku Jerman nu produkna Danone. Lamun rek diparabkeun ka kiai picieun tanu kieuna, sebab naon lain masalah aquana geus dipatwakeun ku MUI teh haram merek aqua, ngantak tong dimerekan aqua jenting kana ieu we susu. Di mana kau susu? Aku ingin
numin susu. Ih, aya hareupeun. Eta, lian gede. Tareut susu abdi. Gede. Minum tuh, bagi-bagi. Ame gareulis kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ieu nu jomblo sing laku. Amin gitu. Doakeun parawan-parawan orang dieu sing meunangkeun jelema baleunghar, jelema palinter, saroleh, loba nu jadi kiai salakina teh. Ya Allah ya Rabbal. Gitu, doa mah halus-halus bae nya. Bapak-bapak bisa sirik. Bismillahirrahmanirrahim. Amil oban, mana? Amil Robi. Meh cager ieu sukuna ulah titingkuheun wae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si asfi wa tasabila shifa ila shifa wa kasifan la yughadiru saqaman ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan anu teu daramang sing sarehat. Bisnisna sing lalancar. Bagi-bagi pamil. Gelasna tong diinum. Teraskeun. Baginda Rasul teh diisrokeun, beres dibelek, diabuskeun ilmu, ngantak tong kaget lamun baginda Rasul disebut gudangna ilmu. Kanjeng Sayyidina Ali disebutna gerbangna ilmu. Kanjeng Sayyidina Ali gerbangna ilmu, baginda Rasul gudangna ilmu. Ari urang mah butitina ilmu. Leres ngantak ece nu pinter masak sangu, can puguh pinter masak kebuli, geuning jerona asin di asin deui. Tahun kamari ngaji ka dieu pas dibelek teh asin, tahun ayeuna henteu robah jadi daging, berarti can pinter. Maksudna mah isukan pangieunkeun kebuli daging. Jamaah rahimakumullah. Beres tidinya baginda Rasul cenah diangkatkeun kana barkun. Pas rek naik kana barkun, baginda reuas teu nepi sukuna. Sehingga cenah kalayan, hatur nuhun, seprit Pak. Semara bantengan produk eta DKE. Orang dia mah hade yakin, tapi alhamdulillah lebih baik air putih saja minuman kita. Sok siang ngararinum aya cai teu. Pinulukeun aing maksudna bareng nginum ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aya teu? Teu dipasihan? Kasihan. Jamaah rahimakumullah. Baginda Rasul teh cenah pas rek naik kana barkun reuas teu nepi sukuna. Mangka kalayang hiji ruh. Tah di dia aya nu sok manakib tara. Aya nu sok manakib teu? Hah? Mana grup manakib ngacung? Ngacung grup manakib. Ongko aya teh ngacerdog aing teh ngati ye. Sieun dipetel ku dek bacaanana. Moal tenang. Amil sok manakib? Di mana? Di bumi jeung saha? Ah iya, grup manakib bere duit ku dek lah. Sok nu ngacung 100.000. Mana grup manakib? Ngacung. Aya teu? Ya. Jang manakiban ke nyampuran. Kunaon kudu manakib? Sebab cenah pas waktu baginda Rasul arek naik kana barkun kalayang hiji ruh anu ngaranna ditaros ku baginda Rasul. Wahai ruh, anjeun saha? Ngawaler cenah eta ruh, kami Abdul Qadir ya Rasulullah, cucu anjeun di akhir zaman. Mangka baginda Rasul ngadauh, wahai ya Abdul Qadir, sampean kami aya dina luhureun tak-tak anjeun, mangka sampean anjeun bakal aya dina luhureun tak-takna sadayana ulama. Ngantak Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di ngaranan naon Sultanul Aulia. Taas
asbabun nuzul di ngaranan Sultanul Aulia teh eta ulangan Sultanul Aulia tanya kunaon sebut sultan dukanya da cek kolot urang nawe kitu. Jadi aing ngaji teh faqala ta'ala fil Qur'anil Karim faqala Rasulullah sallallahu alaihi ulah faqala kolot bareto wae paham beres tidinya baginda Rasul cenah naik kana barkun belesat dina Isra baginda Rasul teh cenah cicing eureun dina hiji tempat anu dingaranan Thayyibah atawa ayeuna disebutna Madinatul pas cenah eureun di Madinatul Munawwarah baginda Rasul ningali sakalompok jalma anu cenah harita melak pare langsung panen pare isukanana harita melak pisang isukana panen orang dia lamun melak pare eta kira-kira sabaraha bulan 4 bulan lilanya coba hayang teu ceb langsung panen pasti pisang sabaraha bulan 1 tahun ripuh jadi petani mah dek dan jadi kiai mah dek indit kamari ka Bogor balik jadi beas 2 karung sajam dibuka bagasi baru jadi cau 2 turuy asa ngantak yakin meninggal salaki tibatan petani. Hei neng ngantak ingat tong melang lamun boga salaki ustadz ya cicing-cicing ge dukun bisa membunuh tanpa menyentuh tapi santri dan kiai bisa membuat rindu tanpa bertemu. Tepuk tangan ke aing atuh kata dari itu jamaah rahimakumullah. Aya sagolongan kaum cenah anu melak panen naros baginda Rasul wahai ya malaikat Jibril wahai ya Jibril saha eta golongan saha eta eta teh umat anjeun orang Cicariang jeung Cikareo boga amalan naon di duniana tepikakeun bisa melak langsung panen. Mangka cek malaikat Jibril wahai ya Rasulullah eta teh orang Cicariang jeung Cikareo mah mun keur tabligh teh hadir ngaji disebutna tolabul nah tolab ilmu menang jadi jihad fisabilillah man khoroja fi tolabil ilmi sing sahasa jalma nu kaluar ti imahna jang nuntut ilmu fahuwa mangka eta jalma teh jihadun keur aya dina jalan jihad fisabilillah teu ngantak ayeuna akang di dieu nu kuduna geus aya nu keur bobo nu keur nyanyo handphone aya wae tapi nu keur ngaji nyanyo handphone wae aya teu ya entong ngantak keur ngaji mah deuleukeun ada we ke tong handphone terus cenah kumaha pahalana jelema nu tolab ilmu mangka jelema nu tolab ilmu kalayan ikhlas karena Allah mangka balik di tolab ilmu bersih tina sajabaning dosa ngantak kakang kudu rajin tolab di masjid iya bapak-bapak malam naon malam Jumat alhamdulillah ya Allah hujan sok ngadeg sarena Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika Allah ya Nabi sarena ya Rasul salam berkah ya Allah wabul ya Allah mudah-mudahan dijabah Allah
soleh solehah ya Allah. Jamaah menjembar rezeki, jamaah bersih dosa, istiqomah di ibadah. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya Husaini. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah rahimakumullah. Toh jempling tong aya nu suudon, tong aya nu ngomong nanaon antep keun, mudah-mudahan ke isuk aya na mentong kira sekurangna. Jamaah rahimakumullah, beres tina baginda Rasul gitu, mangka cek baginda Rasul bagia ieu umat kami anu ngalaksanakeun jihad fisabilillah di akhir zaman. Ngantak sim kuring nitip di dia malam Jumat terus di luhur malam naon, malam Jumat sami beuih duana malam Jumat dihijikeun eta elmuna ceger terus kumaha ijabah doa dina sayyidul ayan, dina raja na poe, raja na peuting nyatana malam Jumat. Jadi malam Jumat teh sunah nyahona teh sunahna sunah teh ecreg we sia mah. Malam Jumat teh sunah hiji sunah ngaji, sunah zikir, sunah puasa, sunah puasa, sunah itikaf, sunah sodako, lain sunah nganai. Baros teh pan ramena teh, pan ayeuna teh malam Jumat atuh. Komo nu ngora mah langsung nyen status alhamdulillah sudah malam Jumat lagi, non maksudna sih ya. Wiridantara ngaji tara alhamdulillah tim ngajorna. Jamaah rahimakumullah, beres ti dinya cenah baginda Rasul terus naik di kana barkun, beres di negeri Thayyibah atau alias Madinatul Munawwarah turun ungjil pasoli ya Rasulullah, turun laksanakeun 2 rakaat ku anjeun ya Rasulullah. Cek malaikat Jibril, wahai Jibril di mana ieu abdi? Anjeun ayeuna di negeri Madyan. Kunaon abdi kudu eureun di dieu ya Jibril? Sebab di negeri Madyan aya hiji tangkal kai anu pernah dipake tempatnya lindungna Nabi Musa jeung kaumna tina udagan tentara Fir'aun. Terus cenepas perjalanan nuka 2 baginda Rasul ningali kaum anu ditinggangan sirahna tadi mah bunga ngagelenyu seri imut senyum baginda Rasul. Pas nuka 2 nangis baginda Rasul. Ditaros saha eta ya Jibril? Cek malaikat Jibril, ya Rasulullah eta teh orang Cicariang keneh kos tadi. Jadi seulah bunga-bunga wae. Pan tadi didoakan orang Cicariang anu sok tolab ilmu bakal pak melak langsung panen. Ayeuna orang Cicariang keneh. Nah, cek baginda Rasul ya Jibril. Eta orang Cicariang anu taradaek kalaksanakeun salat fardu 5. Ngantak sim kuring ngahimbau ka jamaah orang dieu. Lamun can bisa salat 5 waktu, sawaktu lah. Wih, nah ustad eta mentah sawaktu daripada henteu. Laras teh ngantak jamaah aing mah di ditu aya pengajian rutin disebutna majelis sabilu ridho ilahi, majelis simkuring. Jamaahna teh jelema koclak teh unggul, pengamen jalanan awewe tukang apa tuh WTS, lamun bahasa Inggrisna cabul apa datang ngaji antingna genep tadi kurudung. Tanya teh bade naon ka dieu? Bade ngaos nu Pak Kiai, kira-kira sia teh atuh ngaji teh abdi mah cenah dipengker baru aing keur ngaji nyunyut udud perlu karena loclak jero pikir nanya Pak Kiai ai salat abdi cenah ngan bisana teh satahun sakali we Idul Fitri, kadang Idul Adha ge kasarean alus teh alus atuh loba nu ngadebat ustad pun Kiai kumaha nyebutkeun alus daripada henteu. Laras teh
cek sereyan kolot bareto minimal salat 5 kali dina sapo teu bisa sakali dina sapo teu bisa sakali dina saming teu bisa sakali dina sata ngantak daripada sehari teu salat pisan minimal Idul Fitri ame pas engke di solatan tetep protes teuing minimal cek ustad teh da pernah asa wauh warijeng tahun kali ge beungeut bebengok na model ieu dia ngan omat tong coba-coba lamun dek anu ngawerdonan terus ngurebkeun maot eta salat satahun sakali dek rada iseng keur hirupna kurowok teu ngawaro eta seuri Kyai si anu mah cenah ngaliet keun bae lamun jamaah ngawaro kabeh geus moal aya jadi ustad leres teu ngantak lamun jadi ustad tunggara lakuing Kang Sunaria Kang Lili Kang Hadi entong alus variasi aya nu salat sapoe 5 ka sapoe saka saminggu saka atupan ustad mah gawena mamatahan lamun orang Cicari yang geus eling kabeh kiamat ngantak lamun nu sok salat ulah ngomong ke utara lamun sok salat akang ceuk salat bangusna ngomongkeun batur naon salahna leuwih goreng tibatan jelema nu tara salat dengekeun ku jiji bersih eta aing sok koha da aing ngaji kos nu bring ka dieu salat beres di pangajian lain ngomongkeun ilmu temponya tetangga urang mah buukna beureum ciga ganggarangan ai salat henteu ngaji henteu hei ece dengekeun bahwa urang salat teh naon hartosna salat ari salat aya sabaraha huruf 5 ti mana jorna teh 5 ulah asal baca atuh hiji son kadua lam katilu alif kaopat ta leres teu salat hiji son dua katilu kaopat sod ari sod teh naon sidqul qauli jelema anu bener-bener geus salat mah moal daek ngomongkeun batur bener dina omonganana sidik bener kauli ngomong jadi bener omonganana moal daek ngomongkeun omongan anu teu kaharti atawa bohong eta jelema anu geus salat ngantak lamun aya jelema nu geus rajin salat tapi ngomongkeun keneh batur berarti salatna teh naon mardudatun latuk balu salatna ditolak teu diterima ulah kabungan nu sok salat ge ngantak lamun geus ngaji fikih ngaji usul fikih kumaha cek usul fikih alus keneh aya jelema nu tara salat sebab naon lamun kabeh jelema geus salat ieu dunia bakal cicing kiamat ngaranna atuh ustad ari kitu mah beuneuh nganu tara salat teh leuwih alus lain leuwih alus eta mah hirupa pilihan maot sok salat abus ka surga maot tara salat abus ka neraka tinggal pilih ku siah yang abus ka surga ka neraka leres teu ngan uing manita oge nu sok salat ulah ngagorengkeun nu tara sebab wabil qadari khair wasari minallahi ta'ala kodo jeung kodar akang ditetapkeun geus iman akang ditetapkeun can iman anu geus iman disebut khair anu can iman disebut sari eta lain kahayang akang jeung ece minallahi ta'ala kabeh ge ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi pan aya carita ulama barseso saking kubarekah ilmu mun ngajar santri awan digupayan awan nyamperkeun naik santrina kana awan sanggeus kitu kumaha cilakana ulama barseso aya dina hatena rasa ujub takabur jeung bangga yen aing ahli ibadah akhirna kumaha diuji ku Gusti Allah eta ulama pas maotna mabok heula ngabunuh terus merkosa akhirna mah pas maotna teh suul eta ulama anu boga ilmu bisa ngegepayang awan aya deui carita hiji tukang bobok tukang tarok tukang merosotkeun tali kompor tali naon tali rok da aing mah teu ngomong kitu eta jelema teh cenah ngabunuh ge geus 88 kali arek tobat datang ke pendeta kami hayang tobat
cek pendeta teh teu bisa mana geus ngabunuh salapan-salapan kurang ngajar ya pendeta paehan deui ku eta jelema jadi sabaraha 100 geus 100 anu ngabejan anjeun hayang tobat mah tuh datang ka Ustad Robi di mana Cicariang anu jalana datang arek mas santren di Ustad Robi tiba-tiba karak di jalan tepi ka Cinangka manehna gering terus maot parbut eta malaikat Malik jeung malaikat Ridwan ceuk Gusti Allah jempe sia Malik jempe sia Ridwan ukur deket keneh ti Cinangka ka Cicariang deket keneh ti Cinangka ka imahna cek malaikat Malik malaikat Ridwan geus deket ka pasantren nyatana di Cicariang abuskeun ka surga tuh kakarak niat tobat encan salat tapi ikhlas karena Allah tobatna abus ka surga jelema sok salat tapi ujub tak kabur abus ka neraka ngantak mun akang sok salat ulah gede mastaka kumaha atuh sidkul kaul lamun bener geus salat lah cicing jempe lem tabiwir teh kumaha istighfar we ngadoakeun kanu tara sok astaghfirullah rabbana astaghfirullah sasarangan istighfaran tetangga urang teh astagfirullah ya Allah beres tidinya doakeun deui ku urang ya Allah mudah-mudahan tetangga abdi teh sing sehat sing jembar rezeki sing soleh lain kudu diomongkeun go nitip ya akang geus rajin salat geus rajin salat kunci eta lisan sebab mulutmu adalah harimaumu cilakana para kiai cilakana para ajengan lamun ngajar ngaji di majlis taklim bari ngomongkeun batur mangka saha-saha kiai nu ngaji ngomongkeun tetanggana ngomongkeun aib dulurna didenge ku jamaahna nu ngomong jeung nu ngadenge ahli neraka kabeh ngantak mun ngaji make kita buka sapina babudu kieu bab adus daripada ngocoblak teu pararugu ngantak uing ku pun guru anjeun mun majlis taklim inget tong pernah anjeun ngajol tina kitab mun ngaji sebab naon besi anjeun nyoledak ngomongkeun batur jamaah anjeun cilaka ngantak kunaon ayeuna ibu-ibu ngaji rempek di kecamatan di desa di kampung tapi doraka ka salakina tapi ibu-ibu tempot terobah kalakuanana sebab naon loba ustad anu ngajarkeun niat ti imahna lain demi nginsapkeun lain demi ngimankeun tapi lolobana hayang tenar jeung hayang amplop hungkul hampura deka ngelingan ieu mah laras teh jamaah rahimakumullah nuke kaul jadi jelema nu geus salat mah kudu bener naon omongan anak sidik teh naon ben ai kaul naon cariosa kadua lam lain kolbi tah kudu tenang hate jelema geus salat mah kumaha tuh ala bidzikrillah tatmani'ul qulub pan ari salat teh zikir meureun berarti jelema nu geus salat mah tenang hatena moal sieun masa depan moal sieun kumaha jodoh budak urang moal sieun sawah ku manuk sok dah nu melak pare
ongkoh yakin ka Gusti Allah betul leres teu nah tuh miara memonyetan di sawah kimpring 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 aya nu kitu aya coba melak parena diniatan bismillahirrahmanirrahim ya Allah abdi sejak melakeun bibit pare mugi ku Gusti dihasilkeun jakat mana kanggo makhluk Gusti nu ngaranna manuk abdi ridho beheung abdi jaminanana asal ikhlas hate moal loba nu didaharku manuk sabab Allah geus ngajatahan mana hak manuk mana hak manusia tapi kulantaran manusia nu hawak mung didahar jakat malku manuk tungtungna ku Gusti Allah di komprang-komprang datang 100 di alaan manuk datang 1000 beak manuk ditembakan datang berit beak berit datang simet memang mah tentara Allah teh beakeun moal kumaha bibit parena memeh dipelakeun sholawatan heula sahur mama ajengan gentur awaskeun sholawat nariah dina malam Jumat kana eta bibit pare 444 balik aya nu sok kitu memeh melak pare di dieu ngantak pantes dilebokan beuri teh jeung manuk coba praktekeun panggil ke masjid ku Amil Robi jeung Amil Oban Kang Sunarya Kang Hardi bibit pare tokoh adat hadirkeun menyan beuleum paladung sing gede menang tuh Ustad meuleum menyan menang nu teu ngamenangkeun goblok ngudud dihakan ku sia di beuleumang betul tidak gelo sugan menyan mah aya teh nu ngahakan menyan tokoh adat eta meuleum menyan terus dilebok aya teh beuleum supaya seungit udud mas hasupna diabuskeun merokok membunuhmu ngantak tempo dek tara ngarokok di dieu mah Allah ya Allah tadi kata bot ngarokok ngantak lo sok fitnah tara ngarokok wing mana Allah wah mere menang teu meuleum menang nu teu meunang mah niatna lamun urang arek nyungguh abdi rek maraban jin atuh ulah jangan setejin di paraban aya kadaharan sorangan niat abdi ieu meuleum menyanjang sesengitan supados Gusti Allah suka malaikat suka rasul suka sebab Allah malaikat jeung rasul resep perkara nu wangi-wangi ngantak euceun kudu minang make minyak wang komo malam Jumat mah mun malam Jumat supaya pamandor tidak galider kiri kanan datang pengajian di masjid tewak ku mama beunga sap wah langsung lalapkeun ku mama ambean ku sia tah bau minyak wangi halus daripada salaki balik malam Jumat pamajikan bau bawang atuh nunggu semangat 45 beres sholawatan di masjid dengan harapan weh aing pamajikan pasti inges dangdan pan hujan usum hujan ngaririncik terus make payung datang ka imah assalamualaikum nu ngajawab wae jeblus ka imah teh nyong pamajikan keur nyekelan sisir kerep ngalaan kutu di juru imah pajarkeun teh kuntilanak ari arek mantog ondangan ciga ratu hari di imah ciga babu eta kalakuan ibu-ibu betul tidak lipan maneh nu membalikan duit saha wadak sia dibalikan ku duit saha nah mantog ke pasar dipake ai hareupeun salaki atuh jadi goreng patut betul kan demo kang ku akang terido aing lipan sia dibikeun ka tukang ojek wadak sia dibikeun ka tukang endog yang disebut gelis di pasar hari hareupeun salaki jadi katempo jarawatna atuh jamaah rahimakumullah sing tenang hate teh ulah melang tata kahirupan ngantak jadi kentas kunu kan urang sok ngadoa kanu anyar panganten lin wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi maksud ilaiha maksudna mah supaya tentrem ai
ayem eta maranehna nu anyar kawin teh supaya naon lamun geus tentrem ayem salaki jeung pamajikan moal pagedrug wa ngantak laksanakeun sol lamun salakina salat pamajikanna salat kira-kira na beres salat rek pasea moal jelema gelo lamun beres salat assalamualaikum mama aya teh kurang ajar eta mah burung eta asli eta burung eta pasti nges sholat mah rarain lagi pinuh inget kudosa lamun sholatna teu ngalamun ieu mah pan ai urang mah kumaha Allahu Akbar karak jam 8 isuk cur hujan karak nyeusuhan aduh mana baju jang ondangan sieun cetian we aya nu kitu aya ibu-ibu orang mana nu kitu aduh hujan deui sieun we eta sawah teh rempang aya nu kitu aya ngantak pantes urang mah ongkoh sok salat tapi can bisa ditulung ku Gusti Allah da salat urang lagi teu bisa dijual jang permohonan doa ka Gusti betul Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina nikmati sholawatan al jannatu wa na'imuha tadi aya maca eta nya mun teu salah tadi remeng-remeng aya maca eta ka sholawatnya al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi leuresan maca eta teh aya coba hartoskeun pansuk dibaca dina barjanji nih al jannatu ari eta jannah atawa surga wa naimuha jeung kanikmatan anu aya di jero surga euy euceuk ahay akang sya'du dihususkeun dicawiskeun disayogikeun liman jang jalma-jalma yusolli anu sok maca sholawat ngantak lamun di imah euceuk bari nyang sholawat akang bari macul sholawat bari mawa motor sholawat uing lamun mawa mobil nyetir ti bumi ka Karawang perjalanan 3 jam mereskeun sholawat nariah bisa 444 balik bari nyupir teh kitu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tama siriwik ibu-ibu make calana sakit teh kadeuleu sakieu meni bodas teka tempok pan saliwat jadi tempopan barang bagus tempo dosa yang penting mah kudu rajin sholawat kembali bibit pare kumpulkeun tokoh adat kumpulkeun Pak Amil kumpulkeun Ustadz Pingpin Kukang Sunaria Kukang Hardi ila hadratin Nabil Mustafa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah beres dirinya terus maca sholawat hayu bapak-bapak ibu-ibu sadaya urang baca sholawat nariah 4444 digotong babarengan nu hadirna aya 500 nu mah dibacana 4000 berarti saurangna kabagian baraha opat siki ringan teh ringan
Dengan coba praktekin beres istrinya ngadoa ya Allah ya Robbana ku barokahna sholawat jeung cinta kami ka Nabi, cinta kami ka Rasul, abdi nitipkeun ieu bibit pare bade diplakeun pangraksakeun pangjagakeun ku Gusti hoyong dihasilkeun tina tani abdi insyaallah tani na moal tinggal daki. Paham? Lain kolbi nyatana huruf I istiqomah jelema nu sok salat mah tara mencela-mencele lamun isukna A berang A sore A peuting A ulah tika isuk A berang B sore C peuting poho eta teh lumpatna al munafiqun alias jelema anu sok beuki ngawat. Jadi jelema anu sok salat mah ulah dibiasakeun ngabohong gitu ya. Paham sadayana? Tina huruf takna kudu menghindari tarkul adab tur tarkul ilmu. Insyaallah sajam teruskan beresan sajam teruskan oke orang berebetkan aduh ece beli bading ngewan anak kurang kali karunya ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana sok mepet akang mepet kadia ka pengker sapalih Kang Ustad mangga bilih bade hujanan mangga gering moal insyaallah nu nyanak burang kali we unggul nu nyanak burang kali ngampi karunya burang kali ya toh calik deui lamun hujan urang hujanana bebarengan siap sadayana siap sadayana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bi zalimin Allahumma sholli sadayana wa asghilil zalimin bi zalimin wa abidha salimin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan kulungsurna ieu hujan ieu jamaah abdi sing diberkahkeun ku Gusti amin ya Allah ya Rabbal. Sadayana angkat panangan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Allah berkahkeun abdi dina bulan Rajab berkahkeun abdi dina bulan Sya'ban dugikeun yuswa abdi kana Ramadan hasilkeun ibadah abdi dina sasi Ramadan amin ya Allah ya Rabbal. Siapun tanu kasuhun da abdi oge enjing kudu ngaos deui ayeuna hujan mah lain kudu diteruskeun betul yang penting silaturahim berkah silaturahim berkah ngaos kang urang sadayana billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.